Ai Garut teh. Aya kawah eta urang ngodok kitu. Lain kayak lah Garut teh saha Garut teh. Yang papak. Ada beda kamu. Lain itu kan bae dayangnya. Ame dewek cecen. Mung. Ya da lain keur panonong keur dewek yeuh. Anggur teh ada ka. Heuy. Sakitu sebel mana ada teparat. Yang papak teh di Garut. Yang papak teh. Oh. Jago Garut. Oh. Mah jangan teh di hei tuh cepet morokot naon teh. Alah, dikasih dia kan. Oh. Iya yo. Pokoknya kata kuman tataran yang di hei. Yo jago itu bener. Garut. Yeay. Oh. Bener. Bener. Ayo milamar teh kontrak. Jeung gunung Bal mah jangan teh di hei tuh batur teh karek. Hei, cepat lu. Orolok ieu teh. cek batur yang papak, cek saha. Cek yang papak. Berarti bener itu HD. Nah, kata arti aing milamar kontrak. Milamar gunung mana kan? Gunung Saledong jeung Gunung Haruman. Gunung Saledong. Itu aja di Gunung Haruman. Berat sebelah. Berat Keur ngamatangan teh ngodok di Gunung Sepuh. Oh, Gunung Sepuh Kawah Kawah Putih. Gorowong, Kawah Putih. Oh, lain ngebeledug. Nah, ini kodok. Ieu rucak teh wae. Ieu kana aduh. Heeh. Yang papa. Ajaran daga jurus mah. Nah jurus kumaha? Jurus ai kalau tahulah mempercaya Jalan kana ramalan wae ya mah. Kalau tahulah mah. Kodok. Ada kata dina ngodok. Nah dapat tengah beledug gunung teh. Kodok. Aduh. Keur ngamatangkeun tanggungan. Langsung beratang jadi matang. Gila, itu kesehatan. Berarti mah jangan apa yang itu. Itu rokoknya pakai geli itu tadi. Ambil pendatang kayaknya nih. Oh, kumah. Mah jangan nata ieu. Ada sudah. Mah jangan nata, jangan itu. Jangan nata. Jangan. Berarti gagah emah tuh, mah ieu, gagah ieu. Ai di perut mah itu. Gagah itu ngahe kon kot merosot rawiwirang taranya di tengah. Yeay. Oh, ada gagah. Oh, ada gagah. Kumaha cak teh wae. Itu nanti gagah mana? Ganti poin deh. Ada gagah Oh. Itu di perut sampai pendatang kayaknya. Oh. Berarti aya bentrok, aya bentrok meureun balik teh. Ngadu ilmu. Oh, itu mah. Menjadi lain ambak. Sing kakak nonton aja jajaten silang teh geus ka mana nih kitu ekologi. Oh. Lain ambak, lain iseng meureun. Heeh. Berarti kan gelanya mah ieu mah dibilang heula. Udah ku batu tadi heikeun. Jadi urang oge beunang lagi. Heula ka euti. Kan itu nama meureun gagah urang ge. Oh, keturunan boga. Boga kuak we. Apaan cek panonong awak mah jangan isi. Jangan nata licik cek panonong teh. Ai bila mah mana? Yang mana? Pang ubi dan kan wae. Mulak balik kae wae. Mila maro teh. Jalan dan Garut teh. Heeh. Kamare. Jalan na dekat ni. Ano kanang uci? Singaparna cenah. Kancang kanang uci. Kanang wesi. O Garut kana ya kanang uci. Aya. Semua ada. Aya. Mas uci ya kamu. Tuh, kana mah suci deui wae. Ai di Bandung mah pasar suci. Oh, itu mah suci. Awewe berarti. Kalau cuci malin awewe bersih. Tapi dah heueuh deui. Ai bersih aya di laki aya di awewe. Deui wae tapi dah. Nah, amun jadi kanang wesi da jauh tidak piramare mah kanang wesi mah Dibeureun di teange di dompet tak. jauh ke teange meureun. Oh, terlalu. Gunung Sepuh keur teh di kodok. Oh. Lumai. Tah, jauh mana tukang kawur. Teng itu. Bener. Bener teh, mah jangan ngisi. Nanggung kalapa. Aku mah deui mah jangan iti nang kalapa kumaha. Potong di dinya di panggung teng.
Oh, Nah, cukang. kan genteng sekali. Ay, cukang haur. Terus ada tak kene. Emangnya cukang haur, cukang genteng. Iya, teh. Genteng mah potong. Nang kalapa potong. Apaan genteng-genteng ulah potong? Ragrak, dia teragrak jeung tanggungan kahana potong. Heeh. Ambek kalapungnya kalapa teh. Ragrak kalapa nunggal. Ini dari mah kaliwat kalau kalapa. Iya yo, oh bener. Berarti di Kalapan Nunggal lo bana tidak murah. Ragrak kan kalapa nunggal. Oh, ada ya. Ini dari mah kalapa. Oh, udah kaliwat. Kaliwat kalapung da tarik. Oh, udah bener beri kunci dari bener eta mah. Juang genteng bener. Bener. Aja Kang abet temit mah. Ya mikir heula mun strategi mah ya. Oh, ini dari mana ke kalapa? Oh, bener. Kaliwat bener. Nah, dek ka mana ari? Mah merenya. Menang jol ka ditu. Satu meresiare meureun. Oh, iya. Pamajikan ke Cirebon 3 jam. Pamajikan teh. Eta ini lenang. Yang ini renai pan. Sama itu anak-anak. Teh pemajikan emah cenah. Cuma Pemajikan emah jangan itu kan ini renai jeung ini lenang. do ada senyaho. Oh eta mah. Kalau senyaho ene ka. Oh, deui nya. Tengarang nek Nah, kaliwat eta gede. lain Ciwidey. Kalapungna tarik. Dina pemajikan. Nah, Ada kada penting ayo awewe nama. deui nya. Kuburan di lenang mah jalanan dek ka emah. Do ada senyaho. Heeh. Dek ka makam emah. Ya suka dengen ini renai. Tah teh lamun nyebutkeun kesatuan ulah nyebutkeun renei. Kudu rea kudu rea. Zaman pamali pan bae lamun sekarang tenung semua teh ulah. Kasana pengarenjang. Karena itu ai zaman ai nama kudu minang disebut. Oh, Jago eta yang papaknya di situ. teka nyaho sejarah kitu mah. Ciku dapat teh nyaho deh. Ciku dapat itu Jeroyom. Kapan dayang sumi ya mah. Ai ciku dapat mah atuh kereta api meureun. Lain dayang sumi diberi tangnya. Tuh. Anakna teh. Naon? Dayang sumi teh anakna teh dibogohan teh tah. Kapan Sang kuriang. Kapan itu eta mentang perahu, Lin. Nah, itu di itu nama. Oh, sang kuriang dewa eta ka sang kuriang. Sang kuriang teh ngabobori dayang sumi. Da bogoh ka inu. Oh, make kuda dayang sumi teh sana kasih kuda pateuh teh geus pateuh. Pateuh Jadi teh. aya lagi ngaran teh kuda pateuh. Kuda nang geus pateuh. Pateuh teh meureun mun urang mah meureun. Ingklas. Oh, cangkeun. Oh, ingklas. Capeun. Oh, capeun. Lo nang dina kaberi. Beri teh buat kena maju meureun kuda teh. Heeh. Tapi ka cingcing geuning. Aya ngaran cingcing di ditu. Aya di Bandung di. Kapada teh geus diaktifkeun alina teh ka dayang sumi. Ani cepretkeun ku. Dayang sumi teh. Ayo nama salah satu jemaah teh di cingcing mah. Singkarnya teh ayeuna nih. Aku tali dayang sumi. Anjir, di kabelah mana eta lang ngacilengna nya. Ada saya di cingcing. Lah, ade na di dinya nya. Tambah tinggal Tinggal kabupaten. dua lompatnya tak katong ka Pangalengan. Nadek naon? Apa di bebarik lompat teh da mung geus ngepetkeun ali teh. Oh, ka Pangalengan. Oh, gunung da luhur, bener. Tah, beunang geus masih kaleng mah tak jadi Pangalengan. Kaleng. Pangalengan. Oh, jadi ka. Eta mah hampir tinggi teh nyian eta mah. Tah, lantaran mung da sidik nyaho ida yang sumi mah eta teh anak. Pas ngalami keur kaleng. Jadi kembang. Kan popo-popoan ayeuna lah kembangnya ka mana-mana gitu. Aya awewe, aya lalaki sama kembang wae. Heeh. Sakitu. Jadi kembang. Kembang ada. Oh, bener jadi kembang, bener dina ceritana ke bener. Kembang, apa nu kaleng? Minta hampura harita teh. Jadi kembang matak ayeuna mun tentak di lalaki hayang kawe malah kembang. Pangantenan kembang dia. Besok aya wae ciri gitu. Tara sugan ieu dek bobogohan kan.
Papi nu pahareun bawa naon ka anak kembang heureun juga lah. Di urang pinang naon. Jauh heureun. Hanya mendongeng. Tuh. Ngajak. Lain nek eta nanggung gunung teh di mana meureun? Hah? Yang papak nanggung gunung teh di mana? Menang beras kami ramar kontrak teh kah? Kontrak naon dari itu mah sawit we mareu mah. Saya tak kepapak ya nana. Seperti ani dibuntung di papak. Oh, lalanian ada si buntung. Dapat tutukan. Jago tutukan deui wae. Tutukan Garut. Oh. Belah mananya? Di daerah eta meureun. Nya kan ngadeng itu Gunung Kareto. Nya Gunung Guntur. Dinyanyikeun eta mah kusinen. Amit munur eta. Oh, apa dinyanyikeun eta Gunung Guntur. Jali. Benar. Nah, bener aing Itu mana aya? Kate kurus dandan. lain moya. Lain moya. Mah duwi teh bakareun anak ngaranna Naya. Heeh. Jeung sabaraha hiji anak ka mah duwi ge anak ka. Heeh. Mah Naya teh bogaan anak. Anu kabelah dia mah tinu teuing sabaraha hiji kabelah ditu mah. Heeh. Dia mah jangan nata jangan isi amurinang. Nu ka dieu mah danunung mah ka ditu teh ka Citali ka Mekarjaya. Budak deui eta. Yang Sincu. Budak. Oh. Katilu nu ka dieu mah. Bulah dia hiji balik gede bulah ditu hiji. Heeh. Mah jangan nata jangan isi ka parigi hiji. Ini eta teh amurinang teh ya. Heeh. Bulah ditu mah licik, bulah dia mah hoak. Oh. Ning gadi mun aya bom di Eden. Beda hoak di maget. Ngan ku sumpit. Itu mah. Oh, panjang eta sumpit bedena. Apa licik itu nyeta. Apan cek panonong ku bade nyel dibantuan. Oh, bulah. Tah, amurinang mah ka parigi. Mata kalau pandang orang parigi kita keput, cara pati ngalawan, orang diem. Tawewe, kan yang terikan bari kitu teh. Ah, cendah yang nyatu maka aing. Samun yang tani mah ka parigi. Di mana? Di mana parigi? Apa jarang-jarang. Ai korobong mah minenge hapana. Karena jangan hapa gerang geuyan. Belah ditu. Gitu. Itu ada eta mah kata kapat parigi mah tani. Banyak tak murindang kan. Awewe garulis di parigi. Taware. Kalau bana. Pamajikan Mang Onis bening di dieu. Urang parigi eta. Nah, ati ditu eta teh. Gunung Cigat. Tapi bobogohan nanti kalian lagi gini kembange. Kan au sewu kumaha au sewu. Kenyaho deh kan. Kenyaho da atuh eta mah nyublek di. Eta mah teu atuh ngaran sebenarnya mah maksa. Da ka ditu ge naon da jauh ka dia jauh jadi eta mah kumaha nya hampir deh ka. Hampir Baduy meureun. Badena mun hayang ka mantri ieu mah. Anyer meningka naringul, meningka parigi, meningka bale. Meningka kota jadi kitu, dari itu mah muntur jauh. Bingung nggak deh kah? Meningka Pancalan jauh, meningka Alah, jeung ka Pancalan meningka bare gede, meningka ring. Jalanan halinung. Deka teu harti ku au sewu mah deka. Coba ketika harti deka. Aslina. Mening pojok dangaranna ge di pojok deka. Kayaana ge sidik eta mah pojok. Gua pilihan. Dangaran ku ngaranna aya au sewu. Eta seperti harti deka. Di ditu mah. Gitu, ku narata sok ge geledeg. Baik. Belah dieu au sewu teh karek narata ge geledeg. Heuneur ku rabul mah lu. Geura. Karek narata. Narata naon? Amun eta meureun. Karentan meureun. Oh, karek narata dan tunangan. Alah, sedangkeun pananyaan teh tunangan teh leuwih kumaha? Kai kawin mengesidik meureun lalayaran teh ya. Oh, Oh, panjang. eta mah lalayaran eta mah
sama tetap hayang cicing di dina eta manu lain sama. Kalajo ada boga panglumpatan mendatar gede nya geus nyaho. Lain datar gede tergerem. Panus nerpon di ditu. Tak ieu sasakalana teh cenah pamarentah teh bakal nitah ingkah. Ngan dikala geus paneneun pinahna jelema teh. Oh. Jadi mun pinah ayeuna mah sangsara meureun. Meureun nyirian heula maksudna mun ngarebon nu tarani meuni yang pinah teh geus paneneun cenah. Atuh meureun di ditu di dieu bayona jeung tergerem meureun. Mun balik gede mau gunung haur mun teh mah. Pokoknya teh ngan eta masalah kitu salah bapak jeung mang bapak nyebut. Salah bapak cek saudaria. Jadi lain teh salah bapak. Lain koret namanya. Laki moya. Eta lain gitu geuningan. Kalau wikoret itu teh saha? Mah Dwi payacang cenah. Heeh. Kuburna mah Dwi mah di leuwih koret eta teh urus bupati Cianjur mun ayeuna mah baheula Kangjeng Dalem. Oh Kangjeng Dalem. Jadi lah tuna aya lempalem lempong. Lempalem di lempong teh kumaha? Pipi jeung ompong. Jalan ka Batawi nyemplong. Oh. Ai pacacang mah jurusan Hanoman nyahoana. Budak pe dieu eta. Oh iya mah jurusan Hanoman wae dari foto ku deke tong dangdan dek sedang geus jadi Hanoman. Udah dipoto teh. Pacang. Ya encan eta ngapung kalapa. Pasti gede kaliwat ya. Jadi kalapa nunggal. Basi hiji kalapana nunggal. Awal mah ayeuna mah Aduh, pinter narima nya. Teh makan kita kusya gilak-gilak. Awalnya mah. Awalna teh cinya kalapa teh mata kalapa nunggal. Gede mah wayahna ulah hayang loba kalapa. Ngampaan panonong ge da ewe ku cerita Ciseuti mah deui. Aku deh ka urang Ciwidey pat mung meulak kalapa da geus aturan meureun. Atuh kalapa di lokasi daun mah dibawa ku Sumadalem teh. Kalapa nunggal teh. Lembus Sumadalem. Nyao ieu nyeun deui arena ieu. Suara di Cidaun, kalapa. Oh, Cicing di Limangan itu maot. Limangan ieu. Oh. Satrinya teh. Nah teh ngamuk. Aya. Cianjur di Bui. Wah, upat kaleuweung mah. Itu teh yang asli Limangan. Jadi kaleuweung Bui. Aya Cidaun. Nah ieu teh nya, naka asalna nyeun akabil ieu teh. Nah, tadi ngabetem aya. Padeka ngalaga etana. Tanya Tanyakeun di Cidaun aya leuweung Bui, aya Sumadalem. Oh eta teh urut cuk-curukan tadi teh ya. Kalau kalapa nunggal ka Cidaun, mata kalapa mah loba, mah kuat ka Cidaun loba. Terlak na kalapa itu. Benar. Urang mah kaliwat. Kalapung na ka pula lagi. Kalapa nunggal. Pan aya dia ge anu memet. Anu mang emet aya di urang ge ngan teu buahan ningan. Sejarah mah eta. Oh, sejarah. Ya, di kolam pinggir loga. Bisa sih wistri. Oh, dia wek mah cenah. Orang kanana mah jangan apa jangan dipindah saat. Jangan itu loh. Ketika banyak kelanjutan mana Lanjut nama jangan ata, di nama jangan itu. Oh, da teu puguh Kak di belah mana jangan ata jangan iti teh. Nah, kamu mah jangan itu jangan reneng, direneng tuh. Itu maksud nyokot alur ti Cilumur Gede. Ka jalur pasar, ka jalur dieu. Mah jangan ata mau bah dieu. Nah, tuh hari nulis di gedung serbaguna di dieu jangan iti. Jalan. Oh, jalan. Jalan nana. Oh. Jalan eta. Berarti mah jangan ata teh belah dieu. Kudu aa tah lemur ditu teh ka urang. Naon? Da atuh gelut elek tuh. Iya. Eleh deui. Ieu mah beunghar itu mah gagah. Baheulana teh. Licik itu mah licik teh tulis teh cirian kumaha ieu. Itu suto modal di dinya. Sukan teh angka di. Nginjem duit teh ya. Duit teh aya di dieu duit nu ieu. Di kirian teh. Bukan bagenyel. Bagenyel deui wae. Sok aku.
Oh, benar. Anu nu jelas masih di Majangan mah ti Cilemur Gede kabelah hilir. Balik gede cenah Majangan Atam. Lamun jangan itu mah kaler. Nanti kagak teu nyaho euy cerukan Majangan Atam. Heeh. Kudu nuliskeun ya. Di pasarnya eueuh. Nah. Karnata aya Karnata. Hah? Pakai Karnata, jangan Nata. Lamun aya anu ka ditu, mah lain ulah. Iya. Baheula teh. Lain eta lain ulah kawin anak sing anak. Kira sama para peserta saya. Jadi dina uling. Masalah jangan itu karena kuruna, jangan nata karena kuruna, jangan itu karena tuntutna teh. Heeh. Ngagantian makan cenah, kada jar bae. Kuruna Anu nyakuan batu. Kerciri balik gede mah. Nah. Ekor ciri Cilemur Gede mun celaneuh. Panak masalah. Mereka buang gadong. Nu di itu teh anu aki-aka. Heeh. Eta. Artinya Apaan pamanikan mate nyiram. Heeh. Hayang pangarahkeun we gadong. Atur engka tapi di deket majangan nata ku majangan iti. Itu nih hareupeun eta jeung sadahan gede. Heeh. Satu tanggeus mati masalaheun amat jangan nata jeung Sumuruan jeung kitu-kitu teh buat direngkas siga ama kadewe. Deui, cirik batur niat bener. Mun teh mah. Niat bener atuh pangarahkeun tong jeung tangkalna kitu. Tapi deui nya. Ya Tong jeung tangkalna teu hareupeun imah. Deui, aduh kumaha aya maksudna teh. Nya teuing jeje. Atuh hayu hegetreng. Heeh. Neuneuh batu ciri dinya. Oh. kalau order teh nyahoan. Batu eta beul nyahoan deuleuy Dan nyating eta nya lain ngan eta mah ciri da di sakuan mamanya gede-gede ting meureun we eta na satuna. Diletikeun heula kan. Apaan eta masih keneh naon? Dunya masih datar batu masih beye pan geuning. Eta mah semar ka ituna. Geuning aya Surawung teh. Surawung naon? Aya. Surawung cengek naon? Surawung cengek tadi itu. Lain kitu nyebutna. Bawang daun aya. Lain Surawung lencak cengek tak keuna. Kana sasaran. Geuning aya Surawung teh. Aya. Oh, sejarah teh ya. Teh nyaho teh lencak jeung kacang panjang. Apaan Surawung lencak cengek eta? Sama bawang daun lencak kacang panjang. Di mana jarum dua? Di eta mah di poe karena saluhu di santainya Oh, benar cek api benar. Leuh, suara kok ya? Benar. Boleh gitu jarum. Balik ka kieu dia nak mah ya. Apa itu apa ya? Oh, benar. Berarti di pasar teh dituna tadi hareupeun imam mah teh ka balik gede. Anu melak sabe. Lain. Eta mangarang euy di Kang lihat Prabu Siliwangi burung beser mah. Lain mah masih ngabaung makeun daek kolot. Nya tadi disebut lain rengan mah ieu lain. Saya sama masih ngabaung. Manon? Singabaung atau mah. Singabaung deui wae. Kalau aya di Beker Banyu mah cek Cimemen. Masih ngabagja eta mah cenah di Beker Banyu. Aya. Anu ka burung beser mah masih ngabaung. anu boga sejarah pan eta cika huripan. Eta hendak jeung pacacang teh ya. Eta lamun bisa mah diselang ka imah bawa eta. Oh, Kudu make nanaon eta mah. Jahit. Masih ngabaung teh eleh. Jadi wates lain. Ku ieu ku cikaradenan menak kungkul di nyama matak di nu deka. Menak dari kebon deka bakal jadi menak kata. Pangarenan menak. Lantaran naon ka itu nanti Ciraden jeung Cigadung. Bahal Cigadung. Payona. Oh. Ada wareur. Ai Cigadung. ai Ciraden mah pan Cigede, Win. Katongna Sirah Cigede teh belah dieu. Sirah Cigadung ku dewek. Saya tak keneh Sirah Cigede. Ciraden mah naon anapeun baros?
Kapan tadi itu nama eta? Oh, Gede ka dieu na. Cimenga. berarti Ciraden mah Kak deket di jalan 5 menit nepi meureun. 10 menit. Kada Tarbulu. Ayo. Kan 50 tahun sekali mah bakal anu maot cenah. Di mana? Ciraden. Kan kamar ieu pamaikan aku unar mah. Apa palit. Tapleng deui 50 tahun deui. Eta kumaha? Atuh kan maot mah eta ge labur ieu. Jeung ada hujan gede. Palid eta mah. Maot. Bekas palid. Maot. Tadinya teh aya batu buhira. Naon maksudna teh? Batu buhira mah pengtapaan. Penyemprotan si Maman nih. Ada si Maman jadi bisa nyelpang teh kana tapadinya. Oh, benar. Umur. Tah lamun hayang emas mah kudu hadapeun imah. Pak Yep. Apa? Naon kumaha? Tuh kumaha kaliwat ieu. Ah, eta teh videona teh parasana teh pasir tilil eta mah. Raja emas eta mah. Anjir, hade nanya euy. Keratonnya na teh. Pak Yep usahanan kita lagi lancar Pak Yep. Imah wayah teh nu mana? Itu kangen SD. Lapang, pandai di nyama, nya tersedia oge. Keraton. Jadi itu teh Kangjeng Dimas teh tidinya mula asal masalah mah. Dina ka Sukabumi, jadi Kangjeng Dimas. Lawan palingan ulahan dipake lapang tuh baheula. Ah, dengan tepas wae. Pas Ulah atuh. Udah tuh mah ku aukana. Zaman Tanjung, bahana. Hade nanya lokasi eta. Tapi iuk membelah di turuk mendatang ka babawa meureun. Ulah mah. Tukangan wa iya. Atulah nu caringin jeje. Deui. Satu CC mana atuh PKI. Jadi memang jadi klasik. Tapi Cimonyong mah mau Ada perwah mulut di tengah mah itu di aku. Lah ote. Yang ote. Henteu. Organisasi terlarang. Yeay. Kira tanyakeun ka JJ. Nya kitu mah ge aya lapor ote teh kumaha kitu lain ngewa deh kan hayang nyaho unggul. Heeh. Nyata teuing jeung jeje. Aduh. Ngopi, Pak. Ngapain sih saya dewek mah. Cuma menang non teh. Coba benang. Naon cenah. Coba benang emas gitu setengah mah. Nya. Tinggal meulah hayang emas mah gunung teh beulah mana mau ribet. Lu tuh bisa ke ngaput. Kalau mau ngaput nah itu mereka. Oh, bener. Mulah gunung mah meureun bisaeun. Ngamuk mah jeung nyokot emasna. Heeh. Kan urutna. Oh, meureun atuh nya buah hang. Ame nama yang ngaput yang halus deui. Oh, kan bae pada eta yang papa kok ngodok eta keun eta angere gorowong. Oh. Tapi amo eta mun cukup boga Ade eta mah bener. Ai jalurna kitu mah. Dapat cacang ge suka asrina ngandek ah. Ieu teh ku jadi ieu teh dihaja cerita teh kitu atawa nyieun heula gitu. Aya. Aya dong kolok di payacang gula ditueun. Aya cedek di payacang deket angka 5 kan aya dong kolok. Atuh teh seri deui keur cek padunung keur lalayaran. Ai cedek teh anu rek pijieun keur lalayaran teh Gunung 5, angka 5 atawa nu mana? Aya cek padunung cadas bangkong ditu. Aya cedek payacang aya dong kolok. Kayak suka. Saya apa yang tadi itu? Saya bingung. Da bangkong mah pasti nganang kolok mah eta nya. Tapi kena deh ya Pacang. Banyak ngeye. Tadi kedua kali nanya, teh ka Pacang aya nang kolok. Dia Pacang. Sebenarnya nama grup dangdut oge bakal eleh kumiduana sedukun. Lantaran kesenian mah keukeud dawu di Pasir Baru miduana. Dengan awak kemajuan teh padedang. Nah, maka pada edangan nu sirik. Di ditu. Ah. Oh, di zaman baheula kesenian eleh zaman Karta Luhun, wayang gegelik. Jeung ti miduana, zaman Aki Ajing. Nah, ai Pasir Baru pasar, bebakan Di stasiun Pita Pasir Baru. Oji. Nang meong. Tapi deui nya. Anu nemak panonna teh ya.
Nak kumaha ngintip ngintip cenah eta teh aya beja bener eta mah. Ngan poho deui teh karemang-remeng ieu teh. Jadi cenah meong mah aya ngejot kan kali lain dicopot di kitu. Heeh. Dikitukeun ku mana teh hayong. Alah. Jadi pae enggak sumpit teh pada potong nya lumpat geus kitu mah. Tadi omong isulan sumpit teh. Kejeng batur ada nya bohong. Oh kan pae eta mah teh aya cerita eta mah poho deui ngomongkeunana cenah ngintip. Saha temen aya batur mah. Rungkun cenah. Manukna teh di jero. Cicingna teh meong ngintip, aki eta ngintip. Meong karek-karek ngakan itu sepuh. Sepuh. Hek ka meong cenah beja mah. Ana panon. Kana panona cenah deui. Aing ngalaan teh meong mah cenah. Lain kieu. Ditukeun hayo. Atuh kieu, puh. Bener. Kunaon nya? Nah, iya juga tadi kan pino meong deh karena meong dewe karena maling deh katanya maling. Ini baru macam meong-meong. Ari eta jamu sekali musada. Di Meduana kumaha? Tawayangan eta memberi misol. Lain ka. Oh, tidinya justru kana. Ijang eta teh eta. Naon teh ai kembang naon teh anu kembang cangkok Wijaya Kusuma. Tah, Wijaya Kusuma teh di Biduana dina jero awi. Awi petu. Kudu kaki ngeuneun eta mah. Di Biduana cenah sayana teh di bale gede teh. Di baheula oge eta mah geus nyebar. Nyebar di bale gede teh. Kita mau kaki unin. Kaki unin. Banyak dengan subuhnya. Hese. Mana mana dan jampen dulu teh sok dina eta pesok teh. Dina tangkal ibu. Oh. Tetap mung. Sunana kana mung awi. Lu. Hiru. Dia petu kan apa? Nah, aman jadi petu. Sudah ayat ka. Di jero, meureun. Padak nyebar awi petu padahal aya di kiunin awi petu mah. Atuh aya tempo amak teh diteang deui cenah dicokot teh dipake heula. Tontonan deui. Aya Asep Sarmini mah meunang ti Miduana awi petu bener. Lain meunang ngelem eta mah asli. Eta ngan atuh ruksak tengahna. Ruksak tengahna keletrekan di jero na dikohokan. Nah, di Miduana. Cek Asep Sarmini. Di wae ngambejana. Nak di mana? Saya sama anu bawa situ nan paling gawi menang alapat dudu gaji. Oh, jeung ruksak tengahna da keletrekan. Bukan muncang tukang main buah pelah. Si eta. Aya aka bener aya cerita. Asep Sarmini keletrekan di jero awina. Nu keletrekan di jero awi teh eta. TV bawa ka dieu jeung kana. Aya awi bodas. Jeung mejana. Anu si eta alah melihat kasih dari musik naon. Muncang itu eta sinaon eta sarihakan deui. Nu basa jeung dewek aya puah pelah teh ya. Anu si eta. Pin ngajak ke Miduana cenah. Waduh. Kayak TV cenah. Itu mawa ka dieu. Nah, sama